Kieu mah ngomong-ngomong hari urang teh Kang teh si Rosadi kumaha ya Mang? Oh, datang udah gak kangen deh kalau saat. Nah, mantap eta budak teh di ditu mah pas ayeuna keadaan teh di Banten teh keur banjir Mang. Ngedengnya teh rasa teh nak balik tadi nak ke Gempol hati di Banten. Ya tapi nama ternyata Mang nyo baliknya henteu nama ngomong-ngomong ngabaran rek balik ayeuna teh ke dieu teh. Tapi nyaho teuing sih ayeuna mah. Heuh Mang, nya geus mah ari kitu mah mending urang ngecat ke Rosadi bae ari aya di dieu mah. Nah, iya. Ya, coba ya. Udah kata sok narang ngabaran ari ke dieu teh. Oke lah Mang, coba kurang dicat teh nya. Tah, geus kirim kan. Kita tungguan balas. Mungkin nah, nyaman. Tah, Mang aya kabar eta. Heeh, cenah geus aya di dieu. Oh, ini dia. Heeh. Aing mani nyari beuteung, Mang. Urang mongkol ya. Nu. Ya gua rasa di mah mending kena tambakan yuk. Oh, ayo siap, Mang. Ayo. Ayo. Udah. Beda kecil. Banyak sayo lagunan tuh. Lagunannya Mang. Turunin pawon apa? Oh, turunin pawon, ayo. Sesama kaya bikuan dunia wis kaya kiamat. Enak wong ditinggal kawin urip kaya laga angin. Tuh, Rosadi Mang, itu. Weh, dia cakap dia. Dia. Balik kira. Aduh. Balik kira lagi. Aduh. Mang. Ayo. Apa kabar? Ngopi lah, ngopi. Ayo. Aing kan aya gitar be menang mau di Banten. Aing yang belajar gitar. Udah ke gitaran ini nungguan dia. Dia udah datang. Nah. Tadi bener orang nungguan dia anak mana wae lila datang cenah ngomong balik ke ditu di Banten ke Gempol ayeuna di mana tuh ari rek balik teh mere kabar heula tuh ceng ari dia mah kumaha mah. Ugu mang aing ka ditet. Aing di Mahwa heula di Lukman. Sarana ge di Dinga aing. Aing ge ka dieu nyemangnya. Kapu eta be na teh ngendong di Lukman aing. Tadi si Abib ngabaran nanyakan kurang di mana cenah kurang di Lukman yang geus ka dieu be urang cenah aya keur ngumpul gitu urang tadi yang belajar ka si Abib gitaran teu bisa urang mah. Dia waktu bisa dia. Itu bisa Ya, gitar. tahu abad dia. Nah, ya Mang mending ge Ros daripada belajar gitar mending ge urang rek nanya ya mumpung aya dia Ros. Nah, rek nanya ya tentang Bikang kumaha gitu jeung Mang Tasdi kan can menang Bikang ya Mang. Ya semoga be Mang kalem we Bikang nya. Oh yang geus ayo lah ngobrolkeun naon ya percintaan. Ieu ge urang tergalau ya. Tergalau. Orang gergalor pisan ayo. Bikang teu boga ieu teh nanging da kicau. Teu boga pasangan. Sabar emang urang ikut jomblo ya bieu. Ditinggal kawin ku Bikang di Jawa Banten. Ibu mah ketemu duit pasti mah ditinggalkeun ku Bikang mah. Aing teh ngising ge kieu Bikang ayeuna mah. Nya. Cenah berputing denge-denge amprok jeung Bikang mah. Oh, jeung Bikang bebe. Mere duit 30 cenah nya. Ada 30.000. Amprok di mana emang? Tahu bukan penima. Tapi kulo. 10. Beres sama. 10.000.
Iya rokoknya mah beres ya, dengar merah. Oh, itu tinggal segitu tuh. Kita biasa rokok dukun gitu teh emang. Coba ayahnya. Baik, baik. Di dalam teh bangsa di kaset. Maka mari kita buka serangan maestri. Tinggal di batu. Tinggal tuh. Iya, ngomong kayak naik sahabat tadi mal ya, jempol lah kayak itu. Ke sana mau paling bang itu. Balik. Nah, tapi kang mana nelpon, Mang? Ya. Oh, ada di sini. Beres. Oh, lagi bingung. Mantap. Bohong apa nih? Gak punya uang, gak punya pulsa. Enggak, gak punya uang. Enggak jadi. Enggak mau. Beres mang, belum ada. Enggak, ke waktu. Nabi kang emang. Ya, Udah jujur aja. enggak. Masa tukang mobil kamu mah? Ih, aku enggak. Udah pokoknya sekarang telepon balik kan? Ya bang ngambek bae. Jangan senang lah. Bang pusing baik, kang. Gampang puting kayak curhat banyak. Iya, soalnya orang kayak perluan biasa di luar. Senang lah emang.